Hah? Baheula mah urang nonton indungna aya, bapakna aya, akina aya, kumanehna aya, kieu kabehan. Akina beak. Bener teh? Dicesa mingguan. Budak Yahudi mikir, lamun ngan ukur nepi kana televisi, television, ari vision teh gambar, tele ti jauh, gambar ti jauh bisa didelek kurang ti dieu. Cek budak-budak Yahudi da kumaha carana? Urang sadiakeun hiji perangkat anu bisa dibawa-bawa ku budak Islam. Anu kadua di mana beak batuna gampang ngetisna panggeura anggeus HP muncul. Bener teu? TV leungit hayang nenjok namanya tinggal boga paketna bae. Hayang neuleun nu joget aya, hayang lagu India aya, hayang lagu Jepang aya, hayang lagu Inggris aya, hayang nu muka cangcut aya, hayang nu teu BHG aya. Betul tidak? Parahna ieu, parahna lamun ku budak ngora dengdengeun wajar sih henteu ku kolot. Aduh, geus aki-aki kolot nempuan nu make kutang. Kadang-kadang ka bawah kaki ka ustad ge sawaktu-waktu neuleun aduh aing ditenjom haram ditenjom mubadir cenah. Nah kumaha bisa busulna ka Allah? Ilaha illallah. Kaji eta sok manggih nu muji bari kita la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai kieu kaji kumaha peci sengsol la ilaha illallah. Umpama Bu geus lempeng can di peci. Apa yang soalkan peci orang mesti telempengnya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujudi bimaulidi sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha minal kurubil izam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzus syafa'atil uzma yaumal izdiham. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sahibi a'lal maqam. Qala azza wa jalla fi muhkamil ahkam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Wa qala al-imam as-Suyuti radhiyallahu anhu man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dhalikal mawdi' illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa razikuna minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun segenap para alimil ulama, para kiai, para pinisepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pimpinan pondok pesantren anu nampak hadir di tengah-tengah pribados sadayana dihormati kalayan ditedapi doana. Sanaos tidak sebatkeun namina hiji per hijina insyaallah tengira-ngira rasa hormat oge takzim pribados kasadayana.
Kalayan dipayun sumangga urang doakeun sasarengan mudah-mudahan guru-guru urang, para kiai, para alimil ulama, pini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, mugi sadaya nasing diparanjangkeun umurna anu barokah. Mudah-mudahan sadaya nasing dipaparin kasabaran dina raraga, ngabimbing oge ngajaring urang sadaya kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Kasanggakeun kahormatan saterasna ka qori urang rencang pribados anu bieu parantos ngalantunkeun ayat-ayat Allah anu sakit luar biasa na. Mudah-mudahan Allah nambih kemuliaan mantenna, terutama mudah-mudahan melalui aos-aosan ayat-ayat Allah tadi terlahir di kampung ieu generasi-generasi anu cinta kana Al-Qur'an. Amina ya Allah ya rabbal alamin. Saterasna kasanggakeun kahormatan ieu ka aparatur pemerintah, unsur Muspika Kecamatan Wanasalam, hadir pada kesempatan malam ini Bapak Kapolsek atau yang mewakili Buktosna Bapak Doni. Dipayun sumangga urang doakeun segenap para pemimpin urang, mudah-mudahan sing dipaparin kasehatan turuta kakiatan dina ngalaksanakeun amanah ti Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa Bapak Kepala Desa beserta jajaran, sami ku pribados dihormati kalayan dicintai. Wabil khusus kasanggakeun kahormatan anu saageng-agengna segenap jajaran panitia pelaksana peringatan Hari Besar Islam anu diluluguan ku Bapak Ombi, Bapak Haji Ali anu kaleresan abdi kenal. Hapunten segenap jajaran panitia anu terlibat tina acara ieu, baik para pemuda-pemudina, para pinisepuhna. Mudah-mudahan apa yang telah diupayakan kangge terselenggarana acara ieu sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala kalayan balasan anu setimpal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi teristimewa, para santri, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, as'adakumullah. Puji syukur urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Salawat kali salam mugi Allah nyurakeun ka baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miwah keluarga, sahabat, tabi'in. Mugia sholawat kali salamna oge didugikeun ka urang salaku umat tadugi yaumil kiamah. Para guru, para sepuh, para wargi anu dimuliakeun Allah, sateuacan pribados neraskeun kana cariosan dina waktos ayeuna, utamina ka guru-guru pribados, ka para sepuh, ka para wargi sadaya nedapi doana mudah-mudahan pribados sumarios dina waktos ayeuna sing aya dina bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Doakeun ku para jamaah mudah-mudahan ieu cariosan aya manfaatna sasieun sabeuneureun kangge para wargi sadaya dina raraga melengkapi ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Bilih kapayun aya cariosan anu teu akur jeung sara, teu akur kana pamadegan para guru, para jamaah sadaya anu dongkapna tina kabodohan pribados. Mudah-mudahan para guru, para wargi kersa ngahapunten oge ngamaklum kana kailafan sinareng kabodohan pribados. Diapunten moal Bu. Ibu-ibu ieu geus ngarantuk itu. Geus kabagian berkatna. Alhamdulillah. Anu teu kabagian aya. Aya. Karunya amat kasihan deh lo. Tapi insyaallah dongkapna ka dieu mudah-mudahan barokah sadayana. Ibu bapak nu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal muqaddimah pribados macakeun ayat Allah Subhanahu wa taala. Anu ayat Allah ieu termaktub dina Al-Qur'an. Dina naon cenah? Dina Al-Qur'an. 114 surat nu aya dina Al-Qur'an para wargi sadaya. Ia nyaritakan tentang hukum-hukum Allah dibejakan ku Imam Suyuti. Eta tina jumlah 6.660 ayat Allah. Henteu kabeh nyacahkeun salat, henteu kabeh nyacahkeun zakat. Sawareh ayat Allah nyaritakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Sawareh ayat Allah nyaritakan tentang masalah urusan-urusan muamalah.
Sawareh ayat Allah nyaritakeun tentang cerita umat-umat baheula baik anu sukses ku ibadahna atawa nu disiksa ku gara-gara kalakuan teu endahna. Ternyata Al-Qur'an adalah sumber sakabeh ilmu. Maka ibu-ibu sadaya nu dimuliakeun Allah, lamun aya jalma ngarasa gede ku beda boga ilmu umum dengan statusnya mohon maaf, apakah dia profesor, naon tah main sebagai dokter atau doktor, ternyata profesor, doktor dan dokter eta dengdengan terlahir kabeh tina Al-Qur'an. Geus ulah tibalik, gedekeun ngaji agama, gedekeun maca kitab, gedekeun masantren, gedekeun neangan ilmu. Naon sababna? Karena sumber tina sakabeh ilmu adalah Al-Qur'an. Urang tingali baheula mah aya anyar-anyar kene di tahun 2000-an, aya fisika Al-Qur'an, aya matematik Al-Qur'an, aya IPA-na Al-Qur'an jeung sajabana. Kenapa demikian? Li annal Qur'an manbaul ulum, karena Al-Qur'an adalah sumber tina sakabeh ilmu. Geus palikeun ku urang kabehan Al-Qur'an insyaallah. Ibu bapak nu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, begitu jelas firman Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an seueur anu nyaritakeun tentang kisah-kisah Kangjeng Rasul. Di antawisna ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Ayat kedua, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratim mustaqim. Katilu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Ieu kunaon ku kuring dibacakeun ayat ieu? Sebab sejarah punya bicara. Kangjeng Nabi Muhammad eta manusia anu mulia sakolong jagat, gelar asampurnaan eta ngeun dipibanda ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ngaranna jelema mah bu, ngaranna jelema pasti loba kurang. Kasep mah kasep ngeun deumpeu, anu gitu tah. Gelis mah gelis ngeun dusun. Hiji tah. Aya nu kadua, pinter mah pinter ngeun sombong, jelema tah. Dak beunghar mah beunghar ngeun ku pelit. Doang kitu tah. Eta jelema. Leuwih dina pakaya adab kurang bagus. Akhlakna bagus, tepati kasep. Gelis, dusun tukang muak. Ternyata kesempurnaan ngan ukur dipibanda ku junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Aya iji kitab ngaranna Muhammad al-Insanul Kamil. Kangjeng Nabi Muhammad adalah manusia anu paling sampurna. Dikutip dina kitab eta kasampurnaan Kangjeng Rasul lain ngan ukur tina sisi badan, lain ngan ukur tina sisi kuatna. Bahkan Kangjeng Rasul ku Allah diberi kaleuwian tibatan manusia-manusia anu lainna tina sisi naon? Tina sisi kemampuan intelektual alias diberi ku Allah akal anu beda tibatan jelema biasa. Tingali riwayat ku ibu-ibu, bu, ibu, baheula eta Hajar Aswad, ari hajar eta batu, ari aswad eta hideung. Ibu-ibu mudaan kabeh nu di dieu bisa ka Mekah, amin. Hayang ka Mekah hayang. Ngeus daftarna ngeus. Oh, atuh hese kitu mah. Hayang doana hayang. Turutan kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Anu nurutan pake anu tenurutan ulah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain wa yassir lana asbabaha. Sakali deui Allahumma rzuqna
ziyaratal haramain wa yassir lana asbabaha sakali deui Allahumma rzuqna ziyaratal haramain wa yassir lana asbabaha. Mudah-mudahan orang lamun geus daftar bari jeung boga duit gansang bisa berangkat, amin. Nalika urang teu boga duit mudah-mudahan aya nu ngaberangkatkeun, amin ya robbal. Nah eta doana make nya iraa tas salat 7 kali, ulah loba-loba tas salat 7 kali. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain wa yassir lana asbabaha. Eta Kangjeng Nabi Muhammad luar biasa. Sepanjang sejarah teu aya jalma anu sampurna melebihi kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Baheula eta Hajar Aswad pan Ka'bah teh Ka'bah bu, eta melewati berbagai macam fase. Bentukna Ka'bah asalna tu ujug-ujug gede doang kuari. Leutik heula ukuranna ge teu pati gede teu pati luhur. Terus sampai terakhir para warga sadaya Ka'bah melewati berbagai macam perubahan. Eta baheula pernah diturunkan Hajar Aswad. Hajar Aswad ya batu warna ideung, konon riwayatna batu tina surga. Begitu Ka'bah dibangun, ieu para tokoh-tokoh Quraisy teh hadir kabeh. Eta Kangjeng Rasul dengan najan bari jeung teu sakola. Kangjeng Rasul dibere ku Allah kecerdasan intelektual. Kangjeng Rasul muka sorbana, eta sorban Kangjeng Rasul dibelah jadi opat, maksudna dijeberkeun kieu jadi opat. Cek Kangjeng Rasul, wahai maneh nu ti tokoh anu cekel ujung dia, anjeun cekel ujung dia, anjeun cekel ujung dia, maka sorban Kangjeng Rasul terpentang menjadi 4 bagian, dicekel ku tokoh-tokoh Quraisy, ujung dia ku saurang, ujung dia ku saurang, ujung dia ku saurang, ujung dia ku saurang. Maka kemudian Kangjeng Rasul anu ngangkat batu warna hideng tersebut, plek, akhirna dengdengen disematkanlah Hajar Aswad dina Ka'bah kuari. Maka ketika 4 tokoh berdampingan bersama-sama, saurang nyekel jurubeh dia, saurang nyekel jurubeh dia, saurang nyekel jurubeh dia, saurang nyekel jurubeh dia, maka tidak ada satu tokoh yang disakiti, tidak ada satu tokoh yang merasa tidak dihargai. Kenapa demikian? Karena Kangjeng Rasul ku Allah dibere kaleuwian intelektual anu kasebut akalna akal syarafi ngaranna. Bu, hello, akal naon cenah ngaranna? Akal syarafi. Akal teh loba. Eta akal teh macem-macem. Aya akal syarafi, aya akal kharizi jeung sajabana. Teu kabeh jelema ku Allah diberi kemampuan seperti Kangjeng Nabi. Maka cek ulama, akal syarafi ngan ukur dibikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Subhanallah, Kangjeng Rasul mah tacan lahir ke alam dunia dengdengan cek na riwayat dina juru-juru Ka'bah, dina juru Ka'bah ya aya suara Al-Qur'an dibacakeun, tapi jalmina teu aya. Ujung beh dia ayat tu tadi, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ujung beh dia, qul ja'al haqqu wa za'aqal batil innal batila kana zahuqa. Ujung beh dia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. 4 juru, qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Eta Ka'bah, di ujung-ujung Ka'bah aya suara Al-Qur'an, tapi anu macana teu katenjo. Ieu ngabuktikeun bahwa mukjizat terbesar Kangjeng Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Maka dibejakeun di ditu ciri jalma anu cinta ka Kangjeng Rasul, cinta kana Al-Qur'an. Ciri jalma anu cinta kana Al-Qur'an daek ngamalkeun eusi-eusi Al-Qur'an. Osok kurang dia maca Quran, osok tara
cek Imam Suyuti sahuruf Al-Quran 10 kahadean. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Shadaqallahul azim. Ibu maca sahuruf Qaf menang pahala 10 kahade. Kumaha kiai cenah mun 2 huruf 20. Ha mim Toha Yasin 20. Kumaha lamun 3 huruf 30, kumaha lamun 11 dan seterusnya. 1 huruf Al-Quran dibaca akan melahirkan 10 kebaikan. Bagaimana ketika Al-Quran dibaca 30 juz subha? Makanya lamun hayang boga anak calakan bacakan Al-Qur. Salaki candaik ibadah ulah diomongan teh bacakan Al-Qur. Boga minantu hees bae ulah digendengan bacakan Al-Qur. Munajat ke Allah para wargi sadaya di mana urang geus maca Al-Qur'an beres minal jinnati wan nas ngadoa cek ulama aya dina kitab dengdengan dibejakeun ngadoa urang doana nu Allahumma rzuqna bil alifi amna wa imana wa bil ba'i baha wa barakah wa bit ta'i taubatan wa taufiqa wa bit tha'i tharwatan wa thawaba wa bil jimi jaha wa jalala wa bil ha'i hilma wa haya'a wa bil kha'i khusyu'an wa khasyah wa bid dali daulatan wa وبذال ذهنا وذكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء زهدا وزكاء وبالسين سعادة وسلامة وبالشين شكرا وصرافة وبالصاد صبرا وصداقة وبالضاد ضوءا وضلع. Panjang amat kiai ngahaja ku hayang pependekan bae doa ari ka hayang loba ngadoa pendek nu panjang ngadoa anak sarangan mah lamun ngadoa sorangan nu panjang lamun doa jeung lobaan nu lu panjang-panjang. Mun urang sarangan nu lojor 2 meter ta doana. Amin. 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 Eta mah kelobaan cukup 5 menit. Allahumma filahum warhamhum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Dicontohkeun ku Rasul. Di mana kerja lemah loba ulah panjang-panjang nu sedang bae ngadoana. Lojor teuing ulah pendek teuing ulah tapi lamun urang kersorangan mah nu panjang ngadoana ieu Kang Joros luar biasa. Beres ibu ngadoa wa hasil maqasidana nyuhunkeun ka Gusti Allah. Kumaha cara nyuhunkeunna? Ya nyuhunkeunna nyuhunkeun di mana urang geus beres ngahatamkeun Al-Qur'an 30 juz sujud ibu ngan curugna acungkeun ka luhur. Ya curugna ieu kieu ieu curugna heuy oh geus hangeesnya enggak curugna kieu kan curugna ieu kieu ingat nya sujud curug bari kieu pan kieu kudu kieu ingat cung ka Allah ieu cung mah kieu atuh kitu be pokona mah ti mana atuh ti guru kula ge guru kula ti guruna guru atuh ti guruna ka ditu kieu betana sujud urang ka Allah bari kieu nyuhunkeun ka Allah Gusti ieu boga minantu ku bangkawarah nyatu beuki dahar beuki ngopi beuki molorna beuki minta ke Allah. Ibu moal pihewan minantu ngacung ke Allah ngajerit ke Allah Gusti lamun memang ieu minantuan bener keneh jeung anak abdi Gusti mudah-mudahan dirobaatin tapi lamun kira-kira bakal bangkawara mah Gusti kumaha Gusti bae eta mah acungkeun leungeun urang ka Gusti Allah anu memang sakira-kira tujuan urang penting eta manfaat tina maca Al-Qur'an geus ulah ese-ese lobakeun maca Qur'an bae sebab dibejakeun di ditu annal i'tina bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat wa yahsulu dzalika atau dzalika yahsulu bi it'amit ta'am wa qiraatil Qur'an. Bu memperingati muludan ngayakeun muludan termasuk satengah tina ibadah anu ganjaranna gede. Wa dzalika yahsulu bi it'amit ta'am wa yahsulu dzalika bi it'amit ta'am hasil ngayakeun muludan bi it'amit ta'am ya kumere sedekah ya ngaluarkeun kadaharan urang suka rame babarengan hayo iuran nu ketip nu peser nu sen nu gede jeung sajabana ieu pahala urang ke beda-beda ieu hadir aya nu cenen aya nu hurung aya nu ngagebray aya nu kicep
biasa eta 10.000 tilu kali mayar teh eta nu kitu eta mah nu goblok 1 juta urung kumaha amal atuh moal sarua ieu amal urang moal sarua antara nu lemet jeung nu gede beda aing mah nu penting mah ikhlas heuh si kadinya lama nu penting mah ikhlas tapi ulah hayang sarua jaga dengan hasil muludan ku ngaluarkeun kadaharan anu kadua wa qiraatul Quran hasil muludan ku maca Al-Quran bisi urang sukarame engke tahun hareup neuk muludan umpama dipenta iuran eueuh ku panitia dipenta biaya eueuh ku panitia salembur ieu kumpul kabeh babarengan hayo dibagi sabaraha kelompok maca Al-Quran hatamkeun Al-Quran di Timur Tengah mah rata-rata di mana datang bulan Rabiul Awal lolobana ngakhotamkeun Al-Quran baca Quran bae terus nyambung bae hasil ngayakeun muludan sanajan ukur ku maca Quran kaji lamun kieu bae korina 20 endah eueuh ceramah neuk kori bae endah teu naon lobakeun maca Quran bae masyarakat kabeh pepeujeuh satahun sakali urang nenjo aksara Al-Quran bener teu ieu mah aya nempo Al-Quran bulan puasa osok maca Quran osok eta manfaatna maca Al-Quran teh dibejakeun dina kitab Tibbun Nabawi lamun jalma hayang caang teh tenjoanana kudu nenjokeun 4 perkara hiji nenjo cai deulekeun cai nu kadua nenjokeun nu hejo-hejo tah dangdaunan tah nenjokeun kitu tipe nu hejo beh tai kebo teh hejo deuleut nu katilu nenjo Ka'bah makana lamun urang datang ka Mekah begitu asup ka Masjidil Haram ngadoa Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu urang disunahkeun di mana nenjo Ka'bah urang maca doa supaya naon supaya urang manang baro deuleuk urang Ka'bah nempokeun Ka'bah bakal ngawariskeun kana panon normal anu kaopatna lobakeun nenjo aksara Al-Quran atuh ajar budak kuari umur 20 tahun terahum bener nah sebabna atuh urang kuari mah dina handphone laptop kieu bebat bener pinter budak Yahudi mah cek budak-budak Yahudi dak ngaran kudu perang jeung budak Indonesia mah moal aya meunangna baheula bae ge dijajah ku Belanda jeung sekutuna apa yang terjadi 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan hari merdeka nusa dan bangsa hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka sekali merdeka tetap merdeka selama ayat masih dikandung badan kita tetap kudu apa lagu eta lagu perjuangan eta mah nu kitu mah kudu bisa Indonesia kudu bisa eta mah ulah santi-anti aya lagu urang anu kudu ulah bisa aya lagu urang anu kudu bisa Abu Yacidau ge atuh bisaeun imah lagu ulah aya lagu-lagu anu urang kudu bisa tah eta diantarana 17 Agustus tahun 45 baheula terus ya negara Indonesia dijajah ku Belanda yang sekutuna apa yang terjadi hanya dengan berbekalkan sebilah bambu runcing Indonesia bisa ngusir penjajah rengse budak Belanda sawaneun cek budak luar negeri cek budak-budak Yahudi ya dak kudu perang jeung urang Indonesia mah komo di jero aya urang Sukarame bahaya nu bisa pencak loba nu bisa gelut loba bagaimana lumpuhkan generasinya dengan berbagai macam cara satu food and drink makanan dan minuman terbukti anak urang kuari jarang nu beuki kulub hui rata-rata sosis jeung sajabana betul tanpa sadar tina sosis bahan pengawet hampura ka tukang sosis dulu lagi tukang sosis bener ya
kopi jeung sajabana bahan pengawet tanpa sadar di imam kurang di dahar kurang ngaganggu karena pencernaan makanan budak kuari umur 18 tahun geus dari beuteung kadang-kadang bor-bor hayang ngaji ban diganggu ieu na bener. Food and drink makanan minuman kadituna minuman keras vodka, brandy, Columbus, Longelan, Inek jeung sajabana generasi muda dicekokan kudu kitu hayo ditah nginum bae diskotik pinuh jeung sajabana adep jam 12 beurang halodo ereng-erengan wanci molor kumanehna mangasubur headset kayu urang malieur. Ternyata budak Yahudi pinter, ternyata budak-budak kafir pinter diasupkan karena sungutna hiji obat lamun tengah denge musik kami rasa keberhasilan orang-orang Yahudi. Betul tidak? Betul tidak? Food and drink. Anu kadua gaya berpakaian. Mudah-mudahan inu hadir penting ayeuna make tiung ulah keur muludan doang ieu. Amin. Atuh muludan mini kuat rapi make tiung ada dalam ka imah pokel kelek katempo. Buluhna alabatan jukut merang nyemprot aing singarana ade ieu make tiung awewe katenjo buukna kudu lain muhrimna dengdengan jaga awewe anu tuturan huluna katempo jeung buuk-buukna bakal dipacokan ku arai sujaul akro ceplok kurugo ceplok teu percaya gerapae bae awas singarana nya pakai nepi ka imah ieu gaya berpakaian budak kuari lamun make baju gamis isin doang nak mun make baju islami isin doang nak dengan alih-alih gaul jeung sajabana berhasil budak-budak Yahudi berhasil budak-budak kafir teu kudu perang jeung budak Indonesia naon sebabna lamun kudu perang jeung budak Indonesia baheula bagi bisa menang komo kuari Indonesia negara maju anu katiluna aya media elektronik yeuh baheula mah eta televisi make aki bener deh beak tesan aki ciut pae baheula mah urang nonton indungna aya bapakna aya akina aya kumanehna aya kieu kabehan akina beak bener deh dice samingguan budak Yahudi mikir lamun ngan ukur nepi kana television Arifisen teh gambar tele ti jauh gambar ti jauh bisa didelek kurang ti dieu cek budak-budak Yahudi da kumaha carana urang sadiakeun hiji perangkat anu bisa dibawa-bawa ku budak Islam anu kadua di mana beak batuna gampang ngetisna panggeura anggeus HP muncul bener teu TV leungit hayang nenjok namanya tinggal boga paket na bae hayang neuleun nu joget aya hayang lagu India aya hayang lagu Jepang aya hayang lagu Inggris aya hayang nu muka cangcut aya hayang nu ka teu BHG aya betul tidak parahna lamun ku budak ngora dengdengeun wajar sih henteu ku kolot aduh geus aki-aki kolot nempuan nu make kutang kadang-kadang ka bawah kaki ka ustad ge sawaktu-waktu neuleuan aduh aing ditenjo mah haram ditenjo mubadir cenah na kumaha bisa busulna ka Allah bener na kumaha urang bisa deketna ka Allah na kumaha urang bisa mahabbahna ka Rasulullah lamun mata urang teu terjaga qalbu urang teu terjaga jawarih urang sakabeh anggota badan urang teu terjaga mangkaning jalma lamun hang bisa wusul ka Allah sakabeh anggota badan kudu terjaga tina maksiat ka Allah leungeun sungut irung mata jali kabeh kudu dikaallahkeun betul tidak berhasil budak itu melalui program bahkan lain ngan ukur kana umum kana pendidikan kuari mah daek budak SDG anu kasebut belajar di imah henteu aya nu kasebut Zoom jeung sajabana jadi kuari urang dihadapkan dengan situasi di mana urang mau tidak mau kuduna mengenal handphone anak anu tacan umurna geus nyekel handphone daek kudu nyekel handphone pinter budak Yahudi katungkul anakku nyekel handphone nyekel HP mah 2 jam ngaji mah ngan 5 menit bener teu bari jeung indungna telok noong-noong acan na ka mana dia ceng na ngaji geura ka ditu sugan ta indungna noong gitu sugan indung nanyakeun eueuh bener ya teu doang asup ka sakola asup ka TK ka SD ditungguan ku sieun leungit anak bisa penculikan
Ari ngaji mah eueuh najis. Tibalik budak Islam ge. Budak Islam lebih berat karena sekolah. Budak Islam lebih berat karena umum. Sementara anak orang nu ngaji di Sosompang, anak orang nu ngaji di Ustad 5 tahun, anak orang ngaji di Ustad najis indung jeung bapana teu weuh ka ustad na acan. Bener. Ari ngomong hang boga ilmu manfaat barokah. Tuh heueuh. Na kumaha? Mun kei di ngomong kitu teh na bisa berbahan disumbang. Bener. Ulah tibalik teh. Sakola mah geus aya bantuan, aya bos. Bener. Pasantren mah tongan anak di pasantren. Tongan anak ngaji, tenjo ustadna keur naon? Bisi teu ngejo. Bawakeun beas atuh ku kabina-bina teuing uji-ujian. Lamun diuji kurang eta anak urang di pasantren jeung akur sakola beda. Maaf, anak urang di pasantren kiai masinikeun anak urang 24 jam. Dimulai endek HS nepi ka hudangna digebrak ku kiai. Dak subuh dak. Geus beres subuh dak hayo ngaji dak. Teu datang bae tong. Endek ngajina di tongtrong. Nek kumpulan di tongtrong 24 jam zohirna di ajaran ngalogat, di ajaran maca kitab, diberikan pemahaman batina tengah penting di saat ibu HS ngadoa kiai. Allahumma ij'alni wa auladi wa banati wa ahli wa talamidi min ahli ilmi wal khair wa la taj'alni wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Ya Allah, jadikan kura keluarga kula, anak-anak kula, pamajikan kula, santri-santri kula, ahli-ahli ilmu jeung ahli kahadean, jeung ulah ngajadikeun kula jeung santri-santri kula ahli-ahli maksiat. Indung bapa nama kiai mah ngadoa. Tapi kadang-kadang pandangan umat Islam sebelah mata. Leuwih condong kana umum dibandingkan kana agama. Abi sering nyarita di berbagai macam panggung. Sing hade para warga sadaya. Awal mula agama bakal diacak-acak. Asal mula pemahaman bakal berantakan. Dimulai dari Banten Selatan. Di dia mulaina. Kenapa demikian? Karena kekuatan Islam Banten terletak di Banten Selatan. Sing hade para pemuda. Sing hade para ustadz. Ingat, pemahaman demi pemahaman akan dimulai di Banten Selatan. Bakal muncul Wahabi, bakal muncul Syiah, bakal loba pemuda-pemuda anungan ukur make rasio alias akal doang. Sing hararade rapatkan barisan, deketan ulama istiqomah, deketan kiai, deketan pengajian, sangkan akidah orang terjaga tina tipu daya jalma-jalma anu hayang rusak Islam. Naudzubillahimin. Hendak masantrenkeun anak hendak arek moal seueur para guru pasantrenkeun syukur kene aya guru urang, aya sepuh urang, aya kene guru-guru urang anu mimpin istighosah. Tiap naon di istighosahna salasa kuriluan khataman hawajikan jeung abah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma. Di mana ilu istighosah, di mana ilu zikir, ulah hayang boga motor main kadinya tujuan orang zikir, tujuan orang istighosah hayang amat orang bisa mengenal Allah anu ngusik malikeun urang, anu mere gerak urang, anu mere kicep urang, bahkan anu ngutus junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad adalah Allah. Maka iluan mun istighosah Allahumma ya qadiyal hajat, losting lagu mah anu kitu anu Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Kumaha pimpinan bae ilukeun bae urang mah Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya mujibat da'wat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya arhamar rahimin. Maca sholawat deui. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Tuturkeun kiai beres maca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuturkeun kiai maca sholawat deui, maca ya latif deui, maca sholawat deui, geblek la ilaha illallah. Babit ke namun muji turutan guru urang bisa nanyakeun kunaon eta muji illallah. Sebab di dia ya
dina handapun susu kenca 2 ramo condong kana dada aya penyakit mailan ila sadri biqadri usbu'ain ya di dia ya. Hello bo di dia aya penyakit di dia tah cak nu pinter mah ngan aing padenge batur nyurah salah batur mah motor bagusan waing teu ngomong sungut nama ngen hate ieu dina hate ieu penyakit sombong mah dipibandana kunu leuwih geulis leuwih kasep leuwih pinter nu sombong ya aya deui nandeng dengan sirik hasud dengki tatangga jualan laku atuh si eta madak laku ge nuyul batur hese capek jualan batur bobogan nuyul la ilaha illallah aing Gusti nu kawasa aya nu kitu aya he ieu jelema bahaya daripada penyakit hate lamun dipilih mending kene bisul atuh nungki bisul ge bisul mah loba obatna daun kadu daun rangdu tapi hate hese obatna ibu datang ke dokter mana bae hop geura ge datang ke dokter assalamualaikum waalaikumsalam ibu kenapa nggak tahu bu dokter bukan ibu keluhannya apa nggak tahu yang pasti kayak pegel-pegel gitu pegel apa pegel beheung cenah keluhannya gimana yang pasti kalau tetangga saya bawa motor saya suka engap terus lihat tetangga saya jualannya laku kadang-kadang suka nyesek kan bu terus terakhir kali saya dengar tetangga saya mau berangkat haji saya hampir modar cenah cek dokter dia malain penyakitnya bawa hate bahaya ya hati sing harana deui udah sungar-sengir tepuguh ya ngahara rijik ieu horeng hatena mah tah sabukum jama wa qulubum satta hatena mah kieu doang na mangahiji horeng hatena kikituan lah awas sing ade penyakit hati paling berat cek Kangjeng Rasul kieu ala fil jasadi mudghah idza saluhat jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh eling-eling dina jasad dina awak aya sagumpal daging lamun endah eta daging endah sakabeh kalakuan awak urang lamun ruksak eta daging ruksak kalakuan sakabeh awak urang naon eta al-qalb hat maka aya nyanyi cek pamuda hati dengan hatimu bener teu sing hane hate sungar sengir dari pun tetangga orang kieu hati nama bangsat dia ira hati dia rubuh usahana ira hati dia ngagubrang ira hati dia gering la ilaha illallah ieu penyakit hati eueuh deui obatna iwalti bimudawamati dzikri ngalobakeun eling ka Allah kumaha carana hasbunallah kumaha carana alhamdulillah kumaha carana Allahu akbar pang abdolna la ilaha illallah lamun la ilaha illallah rata-rata jalur perjalananna ieu ka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani aya guru-guru urang nu sok mimpin istighosah geus lain la ilaha illallah tiap penting genep jam muraqabah Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah diturutan ku pamuda lain dia mah ngiribeuteung meureun ulah saturutan-turutana ceng aya ilmuwan syaratna urang letahna kudu dilep kamana ka yang modal dia mah bisi manggihan nu kitu guru-guru urang kamana lumpatna kana 7 latifah 20 muraqabah anu kikian tah eta keur ngeusian hate ku hese serius eta teh dulu aneh orangnya eusian teh dua ngecas handphone ieu pan aya warnaan handphone pan di mana lobet dia eusian cep Allah 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 bisi tia teteh ngalewat hadapan imah kiai kadenge edan
anak cenah kenaon eta dengekeun udah cenah kamar pamajikan bangsat cek pamudak remes meu dusun ya batur keur ngeusian hate mes meu deui pamajikan ngeusihat teh salakina ngeusihat memang kudu kitu bahamna kunutup Allah 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 cek pamudak kadenge kuliah oh punya kadenge cenah edan aku maha main cenah eta bukan harus gitu walaon batur keur ngeusihat hat talamun Allah 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 eta loba jalurna rata-rata ka Syekh Muhammad Bahauddin Uzbekistan nyambungna ka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu urang mah la ilaha illallah kaji eta sok manggih nu muji bari kita la ilaha illallah la ilaha illallah sampai kieu cenah kaji kumaha peci sengsol la ilaha illallah umpama bu geus lempeng can di peci poin yang soalkan peci orang mesti telempengnya bu bisi manggian jalma anu muji model kitu heulanan ulah waka digengeurekeun jelema kuali dibalik ari nu muji diomong-omong nu istighosa diomong-omong ari dangdut kadang-kadang diantep bener jurig doang muji mah pugu jaluran keterangan la ilaha illallah lain kaji eta kunan kudu bedas amat ngahaja naon nyaingan knalpot motor kitu bae jawabna emang kudu kitu ngahaja supaya nu torek kadengeun kitu aing mah jelema muji bedas diomongkeun lalahunan diomongkeun percis tatangga lembur kuring kitu kuring muji helullah dak alabatan ngepung bedul cenah bu aing enggak bina-bina budak alamatun wedan cenah atuh emang kudu dong edan aksiru min dzikrillah hatta yaqulu majnun lobakeun eling ka Allah sampai disebut edan ku Allah los disebut edan ge daripada dia dong cager horeng edan aing mah dong edan ge cager eling ka Allah bener atuh geus empat muji mah asal ulah hayang kapong ulah hayang kadeuleu apapun yang terjadi sebab kieu cekna keterangan fa inna shaibal khusyu fi dzikri qad yaghibu aqlu sebab jalma anu khusyu dina zikir kadang-kadang sok leungit kesadaranna tapi lain kasurupan lain aya tingkatan demi tingkatan kadituan disebutna jazbah tarikan ti Gusti Allah teu karasa leungit pamajikan Allah poho kana popoyan Allah poho kana masalah Allah teka rasa mewek Allah terus teka rasa peci sengsol sorban lepas asal malik kaditu kunan bisa kadieu aya nu kitu aya ieu dengdengeun asal ulah hayang kaapong lain dijian-jian lain dibisa-bisa maka nukir dina kajian dikir masih dibenerkeun keneh para warga sadaya dibenerkeun keneh bisi manggihan hellah kikiana kikian masih eta mah yakin tukang bulu tangkis teh eta aing mah yakin eta baheulana tukang bulu tangkis meureun la ilaha anu kieu bae kami pernah manggihan di guru mah la ilaha tukang pencam berhenti anggus gitu eta aya macam-macam lain moong ieu mah di tempat pun guru abah kadu parasi budak Jawa Timur joget la ilaha illallah sigana tukang organ eta mah aing ya Allah ya Rabbana karim ari ku ngeunah pan leungit pamajikan leungit la ilaha illallah makana kalau muji permatana ka imam muji kieu bae ka batur atuh mes mewe seserian bae ki bau eta mah heuy mal ulah malotot gommed aina ka peram kan dua mata urang la ilaha haji mujina la ilaha illallah atuh la ilaha illallah la atuh hese la ilaha illallah lamun la ilah sukunkeun hana illallah ulah kieu la ilaha illallah ulah kitu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha atuh unahan ieu Belah dia, la ilaha illallah, mau capek. Makana lamun muji digurukeun tingali dina mafakul aliyah.
kumaha bahasana dengdengan muji anu menang nalkin, anu menang narima ti hiji guru, anu menang ngajarkeun hiji guru yufidu faidatan tamatan leuwih berfaedah faedahna sampurna. Maksudna moal karasa ta moal berat sakumaha kencengna imam muji katuturkeun ku urang ya Allah teu karasa kieu bae eta. Karena naon? Karena geus aya talqin teh. Makana talqin teh kudu talqin teh diajaran narima ti guru-guru urang engkena kieu kadituna nu pinter mah guru aing mah bodoh gitu. Aing mah kieu ge nuturkeun guru aing, sa guru aing kuring boga guru Sidi Syekh Ahmad Sukanta Salmin kadu para Silabuan. Mama Sukanta boga guru ngaranna Syekh Ahmad Kadim kadu Bongkok Menes. Syekh Ahmad Kadim boga guru ngaranna Syekh Ahmad Suhari Cibeber Cilegon. Syekh Ahmad Suhari boga guru ngaranna Mama Agung Astawi Caringin dicarita nu sok dijarahan ku urang dieu. Mama Agung Astawi Caringin boga guru ngaranna Syekh Abdul Karim Tanara, mamangna Syekh Nawawi. Syekh Abdul Karim Tanara boga guru Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas boga guru Syekh Samsudin, Syekh Murad, Syekh Abdul Fatah, Syekh Uthman, Syekh Abdul Rahim, Syekh Abu Bakar, Syekh Yahya, Syekh Samuddin, Syekh Waliyuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Syarifuddin, Syekh Samsudin, Syekh Muhammad Al-Hatak, Syekh Abdul Aziz, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuan Syekh Abdul Qadir boga guru Syekh Abi Said Al-Makhzumi, Syekh Abi Hasan Ali Al-Hakari, Syekh Abil Farid At-Turtusi, Syekh Abdul Wahid At-Tamimi, Syekh Abu Bakar Asyibli, Syekh Junaidil Baghdadi, Syekh Sirri Sikti, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Abi Hasan Musa Al-Ridha, Syekh Musa Al-Kazim, Syekh Jafar Shadiq, Syekh Muhammad Al-Bakir, Syekh Al-Imam Zainul Abidin boga bapak Al-Imam Husain. Al-Imam Husain boga bapak Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali menang ti Rasulullah, Rasulullah ti Jibril, Jibril ti Allah. Atuh teu kudu pusing tah eta nu kasebut sanad ngaranna. Ari ngaran sanad mata rantai kudu aya guru urang insyaallah. Abah kasepuhan anu sok mimpin istighosah anu ayeuna teu hadir mudah-mudahan sing diraksa ku Allah. Eta guruna aya nyambung ka ditu. Maka urang zikir kieu menang ti guru urang. Lamun salah urang salah Mama Astawi berarti. Lamun salah Mama Astawi salah Tuan Syekh Abdul Qadir. Kebina-bina nyalahkan ka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Kutubur Rabbani wal Ghutis Samadani. Eta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani makamna makam jeung masjidna jeung tempat nongkrongna ti dieu kaditu mah masih leutik keneh deung-deungeun. Awal mulut kuring kaditu eta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani makamna deket Syekh Abdul Jabbar. Syekh Abdul Qadir mun teu salah boga anakna 40. Nu bener dak cenah aing atuh bener. Di antara anakna Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Razak, aya anak nu paling deketna Syekh Abdul Jabbar. Mun urang dia kaparang bisa berangkat ka Irak khususna ka wilayah Baghdad di jero masjidna ieu makam Syekh Abdul Qadir Jilani kalangan ku tembok di dieuna makam Syekh Abdul Jabbar putrana. Lantaran cekna riwayat waktu Syekh Abdul Qadir hendak wafat, waktu Syekh Abdul Qadir hendak maut malaikat Azrail kadeuleu. Bu, hello. Bu, ku Syekh Abdul Qadir malaikat Azrail kadel komo kangjeng junjunan urang. Bener dah junjunan urang mah ditanya ku Rasul eta Azrail, hei Azrail jita zairon am qabidon, ente datang ka dia hendak silaturahmi apa hendak nyabut nyawa kula, ditanya kitu ku Rasul mah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani begitu Azrail datang cek Syekh Abdul Qadir ke anak-anakna, nah keluar kecuali anjen Abdul Razak, anjen mah di dia bae saksikan kula bakal dicabut ku Azrail. Jadi hiji-hiji anak anu nungkulan karena mautna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani cek riwayat mah ngaran anakna Syekh Abdul Jabbar. Makana makomna di dia i makom Syekh Abdul Qadir, i makom anakna Syekh Abdul Jabbar. Karena perilaku anu paling mirip ka Syekh Abdul Qadir putrana namina Syekh Abdul Jabbar. Geus maruji i dunia geus kolot, dunia geus oyer, maksiat di mana-mana, perzinahan di mana-mana, bang emok di mana-mana, jadi salat di mana-mana, nu teu salat di mana-mana, nu pahewaan di mana-mana, nu ngalunjak ka indung bapa di mana-mana. Dolor mun urang teu ngalobakeun muji bisi digulung ku Allah dunia. Komo urang di mah deukeut ka laut. Gampang jasa. Ieu ulah tenang-tenang. Ieu lamun Allah wali atuh nak sama jagana.
Jaka mah rame di Bagedur aya Abah Harun cenah nguda kabeh. Waripan kamana bawa eta ieu datang ka dieu pun hayang dijampe bae. Lain turutan kumaha bisa jadi kitu. Abah Harun teh ya. Kunaon ku muraqabah, ku zikir. Imah hayang tusnyar pan. Bah cai ku hayang tusnyar, barokah urang barokah. Ku hayang tusnyar bae. Tadi tembok kumaha perjalananna. Teu kadale Quran. Aya makhluk-makhluk Allah, aya kakasih Allah anu tiap penting di saat orang HS muntang ke Allah supaya ieu laut ulah utah, supaya bumi ulah goyang. Urang mah harare, untung kene dohirna guru urangnya para kiai anu muji, anu muntang ka Allah, anu istighosah, anu manakiban lewat manakibna, lewat istighosahna, khotmil Qur'ana, mujina dunia ajeg nepi ka ayeuna karena aya keneh pewaris para nabi-nabi Allah, nyatana para alimil ulam. Geus lamun urang aku cinta ka Rasulullah, ulah ngan ukurna muludan, ulah ngan ukur rame kikian, ilukeun para ulama. Ilukeun ulama istiqomah, tuturkeun ulama. Cek ulama A, cek ulama B, cek ulama C. Kumaha ke mun urusan politik tawakuf pula. Mun bisa mah kiai mah ulah angkat bendera. Nah sebabna karunya kanu awam ngahiji moal acak-acakan heueuh geus idem bae kakak teu kudu nanya geus colok ke gambar satiluna jos ripuh amat atuh leletikan ulah bagi kepala desa beh nurut hante akhirna acak-acakan ongko atuh komo pilpres mau kebal ya geus kiai mah doakeun bae ulah ditanya ku kakak hayo geus pilih baik, nu penting dasarnya kudaruni, dah ulang anu kur duit. Imam milih kutiung, bener ya? Hello, milih kutiung, nu penting tiung jeng duit baik. Ulah tanya hati, mana dodoloan orang anu bakal bisa mawa Indonesia 5 tahun ke depan lebih maju. Ulah asal ku amplop, ulah asal ku duit, ulah asal ku tiung, bener ya? Atau lamun bisa dihijikan ku kiai kabehan masyarakat sabana salam tuturkan kiai, tapi lamun bakal ngilungan ke kiai bakat temu tabadah ke kiai teu kudu tunya tanya kiai hejo ongkoh kiai berem ongkoh kiai korong ongkoh diturut hante tungtungna pengajian acak-acakan jamaah acak-acakan dak ulah ngaji ka eta beda pilihan jeung urang terjadi ya ulah kagabah aya terjadi. Lamun baris nueta ulah lain bohong ieu mah mau bijak ke lembur nam bisa kaget terjadi eta di mana datang kiaina neuk muji joget pan nah ini kitu ngaledek ka kiai lain bohong mun daripada pun tampil jelema kitu ieu lain bohong ieu akibat naon ternyata ilu politik praktis kiai kudu paham kana politik kudu ngarti kana politik ngendela masyarakat lamun kira-kira masyarakat bakal micungan bakal ngabohongan teu kudu angkat bendera kiai cukup ngadoa ka Allah. Tapi lamun masyarakat bisa dibawa kabeh masyarakatna hayang maju lain ngan ukur duit maka hayo satu barisan dengan para ulama insya eta bakal ngabohongan doang jang juri gula geus teuing nu kitu ieu bener bener karti bu atau enggak sacahan mah dia mana geus karti geus aya nu karti ya Allah serlepatna dongkap tina kabuduhan pribados sakitu anu teh sakapiatur hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.